Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi pun Billy Ibrahim Basalamah wawakil di kelas 8B. Sim kuring di dieu bakal macakeun dongeng ngeunaan Sasakala Sukabumi anu judulna Paku Jajar di Gunung Parang. Paku Jajar di Gunung Parang. Carita lumangsung kira-kira dina zaman rugrugna Pajajaran. Nyaeta nalika Pajajaran diserang ku Cirebon, Demak, jeung Banten. Harita Sukabumi tacan katela Sukabumi. Ieu tempat ayeuna ditungtung gunung gede jeung gunung salak nu katelahna papanah awatan pagadungan. Nu aya dina panguasa Pajajaran tengah, wewengkon Bogor. Mangsa Pajajaran digempur ku Cirebon, Demak, jeung Banten, daerah Pagadungan oge terluput diserang. Puseur Kabupaten Pagadungan ieu kira-kira ayeuna di daerah Gunung Walat, daerah Cibadak. Baheula katelahna Datuan atawa Kabupatian Pamingkis. Nu jadi bupati atawa datu dina mangsa harita nyaeta Ki Ranggam Bitung sarta bojona Nyi Raden Puntang Mayang. Kadatuan Ranggah Bitung diserang jeung diduruk ku musuh. Nepi ka ludes, Ranggah Bitung perlaya nalika perang ngalawan musuh nepi ka Pangimetan. Harita Nyi Raden Puntang Mayang keur kakandungan pikeun nyalamatkeun Nyai Raden Puntang Mayang. Jaro kadatuan nu ngaranna Kiloa Putun jeung istrina Nini Tumpai Ranggeng Rinsang mawa Nyai Raden Puntang Mayang ngungsi mimiti ka Gunung Bongkok nu ayana di daerah Cibadak. Didinya menang katerangan Titutung Ngindu yen Raden Puntang Mayang kudu dibawa ka Gunung Sunda nu ayana di daerah Palabuhan Ratu. Dumasar kana pituduh Resi Tutug Windu, Nyai Raden Puntang Mayang dibawa ku Kijaro. Di tengah lalampahan kabenaran Kijaro panggih jeung saurang budak lalaki nu umurna 6 mika 7 tahun. Ditanya di mana asalna, tapi eta budak teu daek nyarita. Dalila budak teh yen manehna geus aya di dieu leuweungan sabab aya nu mawa nalika kampungna diduruk musuh. Kijaro miboga kayakinan yen ieu budak lain budak samanea. Satuluyna ieu budak dibawa ngungsi babarengan. Harita Gunung Sunda masih keneh leuweung geledegan. Di pangungsian di Gunung Sunda, Kijaro ngurus jeung naringakeun Nyai Raden Puntang Mayang nepi ka mangsana Nyai Raden Pundak Saloyang atawa numutkeun versi Sumberwangi nu katelahna Nyai Raden Pundak. Nyai Raden Pundak Arum anu artina kembang jaksi nu seunyeut. Sakumaha mistina sanggeus gede eta budak lalaki dibere ngaran Wangsa Suta. Kusabab Nyai Arum Pundak Saloyong jeung Wangsa Suta hirup jeung digedekeun di tempat anu sarua. Atupna aya rasa nu tumuwuh antara duanana. Cindekna ieu jajaka jeung manoja meungkeut tali asih. Sok sanajan tali asih geus dibeungkeut jeung Nyai Pundak Saloyang, Wangsa Suta miboga kahayang pikeun nyupri pangarti heula. Saenggeusna meunang izin ti Kijaro, Wangsa Suta niang leleuweungan. Lalampahan Wangsa Suta kabeh kiduleun gunung deket daerah Cikembar. Didinya Wangsa Suta panggih jeung saurang resi ngaranna Saradea. Saenggeusna ditarima jadi murid, Wangsa Resi Saradea talatah ka Wangsa Suta. Yen sameme Wangsa Suta kawin jeung Nyai Pundak Saloyang, manehna kudu nyieun heula lembur. Eta lembur aya di tempat nu aya tangkal Kiara Kembar. Nyaeta ayeuna di Gunung Parang. Mimitina ngabuka leuweungan. Nyaeta kudu di tempat Paku Jajar ngadahan 5. Tempatna dengdek kabeh kidul. Di Tegal Kole nu daunna ungu jeung rupa kembangna hejo. Sanggeusna eta tempat kapanggih tuluy Wangsa Suta mukalahan pilembureun atawa ngababakan di tempat Tegal Kole. Teundeun carita ngeunaan Wangsa Suta. Ayeuna urang teang lalampahan Nyi Pundak Saloyang. Geulis Nyi Pundak Saloyang kawentar ka mana-mana.
tug nepi ka loba gegeden nu mikahayang pikeun jadi pamajikanana. Hiji mangsa datang utusan ti Demang sakumukti nu mancen gawe keur ngalamar Nyi Pundak Saloyang pikeun jadi selieu. Ki Jaro jeung Nyi Pundak Saloyang teh bisa kukumaha. Saetusna lamaran teh geus ditolak ku Nyi Pundak Arum, tapi Nyi Pundak Arum dipaksa. Ngarasa dipaksa, Nyi Pundak Arum teu narima. Adukna gelut jeung eta utusan. Nyi Pundak Arum nyaeta wanoja anu sakti. Nalika diserang ku utusan tadi, eta keris utusan dipelengkung-pelengkungkeun ku leungeunna. Malah mah nepi ka rek potong sagala. Nempok itu eta utusan ngarasa era. Tapi atukna Nyi Pundak Arum bisa ditewak oge sarta dibawa ku Demang Sukamukti. Nalika arek malam pangantenan, dadakan eta Demang tilar dunya tug nepi ka Nyi Pundak Arum salamet jeung tetep kajaga karawanana. Geulis Nyi Pundak Arum kadenge deui ku gegeden Beunghar di pada Beunghar. Di tempat dingaranan pada Beunghar. Meureun baheula loba baleunghar nu cicingna di tempat eta. Kajadian di luhur oge lumaku ka ieu gegeden manehna tilar dunya samemeh malam pangantenan. Aya deui jalma Beunghar nyaeta Ki Puru Sastra anu kahasil migarwa Nyi Pundak Arum. Tapi samemeh pangantenan ieu Ki Puru Sastra dadakan tilar dunya. Geus kitu ieu beja ngeunaan Nyi Pundak Arum kadenge ku saurang Haji Centayang nyaeta Haji Ijamalil. Manehna miboga pamajikan kurang leuwih aya kana 20 orang. Dina danget harita manehna geus jadi haji sabab geus asup Islam. Nalika Haji Ijamal Al rek ngalamar Nyi Pundak Arum, di tengah jalan manehna kasamar gelap tuk nepi ka tilar dunyana. Kitu jeung kitu we satuluyna unggal lalaki nu hayang mikawargi Nyi Pundak Arum tangtu tilar dunya samemehna malam pangantenan. Hiji mangsa diwatang ngeunaan Nyi Pundak Arum kadenge ku Demang Kartala di Tiana nyaeta Demang Timangkalaya nu ayana di daerah Cisaat Sukabumi. Raden Kartala miboga panasehat nyaeta urang Jawa nu ngaranna Sakatana. Ngadenge aya wanoja nu mawa cilaka sakatana cumarita leuwih hadi ieu awewe urang paehan wae cek Kartala. Keun wae urang pasrahkeun wae ka Sultan Demak. Lamun ku urang dibaktikeun ka Sultan Demak, pasti urang Demak bakal nyiluan urang cek katana. Singkat carita, Nyi Pundak Arum beunang tug nepi ka leungeunna di Borogon. Maksudna ieu Nyi Pundak Arum teh arek dipaehan ku cara dipenggal. Teuteun kieu carita ayeuna urang samper lalampahan Wangsa Suta. Harita Wangsa Suta keur ngabukbak lahan pikeun nyieun lembur di Gunung Parang. Dina hiji waktu nalika Wangsa Suta keur sare, dadakan manehna ngarasa teu geunah hate jeung pikiranna. Tuluy manehna kaluar niang lumampah tug nepi ka anjog ka daerah Cisaat. Kebenaran Nyi Pundak Arum harita teh arek dipenggal beungeunna kalayang parentah Demang Mangkalaya. Nalika bedog rek nepi kana beuheungna Nyi Pundak Arum, gancang Wangsa Suta nyalametkeun bari ngaharewos. Dagoan di Gunung Parang dihandapkeun tangkal pakujajar nu miboga 5 dahan. Di dinya aya tempat nu keur dibabakan ku kuring dagoan di dinya. Saenggeusna Wangsa Suta ngaharewos kitu, manehna ngadu jajanten jeung salah saurang algojo. Nalika keur ngadu jajanten kitu, manehna teu apal yen Nyi Pundak Arum teh ditewak di lagojo sejen. Nyi Pundak Arum di Borogon tuluy luhurna dibeungkeut sangkan teu kabur. Saenggeusna di Karungan eta Nyi Pundak Arum ka Pulau Putri nu ayana di Teluk Jakarta. Nalika Wangsa Suta ngadu jajanten inyana miboga sangkaan yen Nyi Pundak Arum teh geus nepi ka Gunung Parang. Sanggeuna nyelekeun eta algojo, geuwat Wangsa Suta ngajugjug ka Gunung Parang. Saenggeusna nepi geuning Nyi Pundak Arum teu nyapak di ieu tempat.
ningali kitu kapaksa Wangsa Suta nyaruan Resi Saradea. Nyauran kapaksa Wangsa Suta nyauran Resi Saradea nu jadi guruna. Sabenerna saenggeusna Wangsa Suta ngiang ka Gunung Parang, Resi Saradea pindah ka Gunung Arca nu ayana di deukeut Pasir Panbil di kiduleun daerah Cijangkat. Teu lila saenggeuna disamat, ieu Resi Saradea datang, manehna cumarita. Wangsa Suta lain dina zaman ayeuna hidup kudu ngahiji jeung nyipudak arum, tapi dina zaman sejen saupama geus nepi kana ugana. Tapi hidup kudu ngadagoan nepi ka ugana datang. Lamun saupama Gunung Parang geus pinuh ku imah sarta saupama Tegal Kole geus jadi kota, dina eta mangsa bakal aya wanoja nu nuntun masyarakat nu keur katalaksaran sabari gegedeukeun hate wanoja nu ka nyengerian ku salakina. Tah eta wanoja pipisan nyipudak arum sarta eta mangsana hidup bisa ngahiji jeung manehna. Dina legenda Sukabumi, Wangsa Suta nu munggaran babakeun Tegal Kole tug nepi ka loba jalma nu bubuara ka ieu tempat. Satuluyna nyarieun imah dina ieu tempat tug nepi ka jadi kotana. Wangsa Suta tetep ngadagoan, sabab kitu pokna ceuk Resi Saradea yen ieu tempat bakal dibere ngaran resep cicing di imah nyaeta Sukabumi.